Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring saparakanca ti kelas 7B, jurusan Pendidikan Bahasa Sunda, Universitas Pendidikan Indonesia, baris netelakeun ngeunaan aplikasi Padlet, pikeun ngarojong pangajaran bahasa Sunda dina materi ajar biantara kelas 8 nu leuwih interaktif dina proses asesmen. Padlet nyaeta bordering anu bisa ditulis ku saha wae secara babarengan pikeun ngaberehkeun ide tur pangajaran nu interaktif. Dina ngagunakeun ieu aplikasi oge disaluikeun jeung kade 3.1 nyaeta memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pangajaran nu baris dihontal nggunakeun ieu aplikasi teh nyaeta siswa bisa nyangkeum eusi biantara kalawan lengkah-lengkah ngagunakeun aplikasi nyaeta baris ditetelakeun ngaliwatan video tutorial. Sakumaha nu geus diebrehkeun saacana jeung aplikasi Padlet teh mangrupa bordering anu bisa ditulis ku saha wae sacara babarengan atawa sok disebut ngading online. Pikeun ngakses Padlet, mimiti buka Google Chrome, tuluy ketik Padlet dina pencarian, tuluy di enter, tungguan nepi ka hasil pencarianna keluar. Sabada keluar, klik anu pangluhurna anu Padlet, diklik. Tah ieu aplikasi teh mangrupa aplikasi dina wangun website, jadi teu kudu diunduh heula pikeun ngaaksesna, bisa diakses ngaliwatan HP atawa laptop. Tungguan nepi ka bisa asup kana beranda atawa homepage saperti kieu tampilanana. Tuluy urang kudu nyieun akun ku cara daftar gratis, diklik. Sabada asup, klik anu daftar dengan Google, sangkan leuwih gampang. Di tungguan prosesna nepi ka bisa asup kana pilih akun. Di dieu aya email nu geus muncul jeung bisa oge ngagunakeun email anu sejen. Disarankeun ngagunakeun email nu geus muncul wae, diklik tuluy tungguan deui prosesna. Nepi ka bisa asup kana dashboard. Ieu teh hartina urang geus kadaftar dina Padlet. Ieu mangrupa tampilan saupama geus aya Padlet anu dijieun. Tuluy ieu buat Padlet, diklik. Tungguan nepi ka muncul rupa-rupa layout anu bisa dipilih, disaluyukeun jeung kebutuhan. Aya dinding, daftar, kisik, kolom, peta, kanvas, jeung kronologi. Simkuring milih anu dinding kusabab baris ngajieun asesmen ngeunaan eusi biantara nu kacangkem ku siswa. Tuluy tungguan prosesna nepi ka muncul saperti kieu, tuluy muncul modifikasi. Ya modifikasi teh bisa dirobah dumasar kabutuhan urang. Contohna wae dina judul dirubah ku biantara kelas 8, tuluy dina urayana dirobah jadi kalimat parenta nyaeta caritakeun eusi biantara eusi nu kacangkem tina teks biantara nu geus dibaca ku saderek. Tuluy dina modifikasi oge aya fitur-fitur anu liana, aya wallpaper anu bisa dirubah, bisa ngagunakeun gambar sorangan oge. Tuluy warna na oge bisa dirubah, ieu warna nu geus disadiakeunna. Tuluy aya skema warna, aya anu caang jeung anu poek. Tuluy aya jenis huruf atau font, aya anu formal atawa anu
non formal. Tuluy aya atribusi nyaeta pikeun nampilkeun anu nulis dina eta Padlet atawa nulis ngaran siswana. Tuluy aya posisi postingan baru bisa di awal atawa di akhir. Simkuring milih anu di akhir sangkan katingali saha siswa anu pangheulana jeung nu pangakhirna. Tuluy komentar dihurungkeun. Tuluy aya reaksi. Di dieu guru bisa mere reaksi ka jawaban siswa. Antar siswa oge bisa silih mere reaksi. Sabada sakabeh fitur geus dilengkepan, tuluy diklik anu lanjut. Diklik. Tuluy mulai memposting. Klik lanjut. Tuluy mulai memposting. Sabada eta saupama urang rek ngabagikeun ieu tautan ka siswa, sangkan siswa bisa ngesian dina ieu Padlet teh carana nyaeta klik anu sebar. Anu sebar diklik. Tuluy diubah heula privasina. Diklik anu ubah privasi. Pastikeun urang milih anu publik sangkan siswa bisa ngesian dina ieu Padlet. Tuluy izin bagi pengunjungna anu dapat menulis. Sangkan siswa oge bisa nulis dina ieu Padlet. Amun anu dapat mengedit disarankeun pikeun anu diampu ku dua guru, sangkan guru nu hiji deui bisa ngedit eta Padlet. Tuluy diklik simpan. Diklik kembali. Sabada eta urang bisa langsung salin tautan ke clipboard. Saupama geus disalin, simkuring baris ngabagikeun ieu tautan ngaliwatan grup WhatsApp. Sangkan leuwih gampang, diklik grupna, tuluy di copy paste, tuluy di enter. Saupama eta link geus dibagikeun ka siswa, siswa geus bisa langsung nulis jawabana dina eta Padlet. Cara ngesian atawa nulis dina ieu Padlet teh carana klik anu tanda tambah. Tuluy anu subjek bisa dieusian ku ngaran, kusabab tadi dina modifikasi atribusina geus dihurungkeun jadi eta subjek bisa dikosongkeun, ngesi jawabanna di dieu. Saupamana wae jawabanna teh nyaeta eusi biantara nu kacangkem ku simkuring nyaeta biantara nu ditepikeun ku ketua OSIS dina kagiatan pekan kreativitas siswa atawa PKS di sekolah. Tuluy bisa pilih warnana saluwijeng kahayang, tuluy dipublish. Ieu engke teh bakal muncul dina tampilan Padletna ngaran siswa anu nulisna oge baris muncul. Jadi guru bisa nyaho kana siswa saha wae anu geus mere jawabanna. Tuluy saupamana wae rek nyieun hiji deui, tulis jawabanna di dieu. Tah ayeuna geus aya 2 Padlet, guru bisa mere komentar atawa reaksi kana hasil jawaban siswa. Saupama sakabeh siswa geus mere jawaban dina ieu Padlet, hasilna teh bisa dibagikeun dina wangun gambar atawa PDF. Pikeun dibagikeun ka siswa, mah disarankeun dina wangun gambar. Carana
Diklik anu sebar tuluy teangan anu simpan sebagai gambar. Diklik. Tungguan prosesna. Proses ekspor kurang leuwih 15 detik. Ieu mangrupa hasil gambar tina Padlet nu geus dijieun. Saupama pikeun arsip guru oge bisa disimpen dina wangun PDF. Carana diklik anu simpan sebagai PDF. Tuluy pilih gaya halamanna. Simkuring milih anu tetep tuluy dicetak PDF. Tungguan prosesna kurang leuwih 15 detik. Hasil dina simpanna oge bisa di-download langsung. Nah, ieu mangrupa hasil tina simpan sebagai PDF. Dina hasil ekspor kana gambar teh kapitan leuwih ngirut, sangkan siswa leuwih kamotivasi pikeun maca tulisan-tulisan babaturan sakelasna. Ieu aplikasi oge kawilang user friendly, sabab dina ngagunakeunna teh efektif jeung efisien. Sakitu wae ngeunaan video tata cara nggunakeun aplikasi Padlet pikeun pangajaran basa Sunda khususna dina materi biantara kelas 8. Mugia ieu video teh bisa manfaat pikeun sakabehna anu nonton. Hatur nuhun kanu tos nonton ieu video. Mugia tiasa dilarapkeun pikeun pangajaran basa Sunda nu leuwih interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.